Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun nu kakantun dinten kamari dina jejer cariyos Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian ke-18. Mangga kamitra baraya dulur-dulur salam dunya supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan we ieu dongeng. Mangga maranco. Mitra kamari teh tos dugi kosim pamitan. Pamitan mulang geus beresnya nu direncanakeun teh. Gancangna carita kosim datang ka imahna. Teka kocapkeun gitu nya di jalan mah gancangna carita angjog ka imahna. Kumaha Sim? Geus ditanya teh. Geus bah. Ditah kawin. Kumaha tuh maneh? Ditanya ku maneh jawaban maneh kumaha ngajawabna ka ditu? Sarantos we abdi da naon teh? Nya rek kali gincing paribasana kawin sagala ku awewe ditangkes. Genah nama genah gitu. Sagala ayeuna ge geus karasa. Andamanya harga diri lalaki da atuh abi teh. Era atuh komo jeung ka haji anak haji teu coba manyarek lagi lincing paribasana saeutikna atuh mas kawin boga atuh tetangeuyan meureun ngabring. Bener gitu. Jadi rek kumaha atuh? Kejual sawah wae atau kumaha? Teu make jeung los-los ngajual sawah teh abi arek digawe jeung Kang Somad. Kang Somad ngajak ka Jakarta. Pabrik karpet cenah rada lumayan gajihna. Sugan atuh sabulan 2 bulan mah sabulan mah 2 bulan gitu. Aya jang tamah-tamah. Nyanger we kurang nama meureunan engke namahan Abah. Teu naon atuh ari kitu mah. Nya kumaha kitu cenah amanah Abah? Si Kosim teh ditarikan kawin ku Neng Lisa. Kari we lah naha tuh nang suka pada suka geus heubeul deui ongkohan era ku tatangga era ku batur era ku nu ngaromongkeun majarkeun mah naon-naon we geus we. Kumaha cenah ketakna si Kosim? Cenah rek digawe we heula nu puguh cenah nu matuh di Jakarta rek nuturkeun Kang Somad. Di pabrik karpet cenah. Kitu ge alus atuh. Cenah sugan we sabulan 2 bulan. Bisa aya jang nambah-nambah cenah nya atuh sagala ti awewe sagala ti kolot pikirna si Kosim mah. Nya atuh mah nya teuing abi erek ieu we. Da geus motor ge ditah dibawa da ka tempat gawena rada jauh. Mitra pok si Kosim ka indung bapakna nyarita. Baru kan cenah tita dibawanya motor. Nya tita dibawa cenah sangkan ameh teu kana ojek atau kana angkot deui da cenah rada lumayan jauh ti kontrakan ka pabrik karpet teh. Bae heukeun kumaha maneh we lah. Nu penting mah hasil we atuh bisa digawe maneh. Geus puguh geus badami jeung Kang Somadna. Tos puguh ngawal ti atos 2-3 poe ka tukang. Heuh atuh. Padahal mah mitra ngawaduelnya si Kosim teh dasan panggih boro-boro panggih. Teu sidik ngagugulung kan awewe jeung motor. Atuh ari kitu mah geus we. Sok arek maneh gawe arek heula gawe heula mah. Kumaha didoakeun iraha atuh. Cenah mah Kang Somad teh ngajakna pageto. Urang kanu motor we sakali ewang. Ame bisa dipake di ditu jang bolak-balik ka kontrakan. Halus atuh ari kitu mah.
kali ewang we mau motor ke Jakarta ada jalan Lebak mah ieu mah jalan teu rame. Di sini Bareto mah can aya jalan entol gitu. Pabeulit kadinya terhadap paraur ayeuna mah moal lah. Kok si Abah Ata. Mitra kocapkeun isukna gancangna carita we kitu nya. Dah haben diobrol ge kitu-kitu keneh pasti ka jurusna maka dinya. Gancangna carita isukna Kosim nyamperkeun ka Neng Lisa ka Imah Haji Hasan. Pas haneut moyan. Kebeneran Pak Haji keur moyan. Assalamualaikum Pak. Jang Kosim, waalaikumsalam Jang. Lisa aya Bah? Aya di jero jig we asup ke jero. Ada geus ieu lah sok we asup. Atuh mitra teu talangke sup we Kosim teh ka imah bari jeung uluk sala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Kang Kosim. Mohon, ya Kang. Neng Elis. Atuh gura-giru Lisa teh nyamperkeun ka Kosim. Joh ka tengah imah weh joguk gek we diuk. Kumaha Kang? Cios bade damel teh. Atos, akang atos ieu badami. Ama ieu teh sareng Kang Somad nya bade ka Jakarta paling pagetoan. Pageto bade angkat kanu motor we da duaan jadi tiasa guntan gantu gonta-ganti itu di hareupna nu mawa motorna. Nya sae we atuh cing hati-hati we. Iya tuh HP abdi canak ku Akang. Kajian abi meser deui nomorna mah tos we eta. Supados aya nanaon ke gampil kontekan. Oh nya atuh teu sawios ari Lisa kumaha. Bios kajian ke sonten atau napi enjing abdi meser deui. Mitra Kosim geus we lah juara Kosim masalah pangpang nama boga ieu ti Basukma. Kocapkeun gancangna carita Kosim pamitan ka Lisa arek mulang nya sahanteuna lah cenah arek ngojek heula kumaha we. Nya atuh sok Kang ari bade ngojek mah. Mumpung siang keneh sugan atuh nya lumayan we geuning sok kengeng artos. Tah kanggo bengsina atuh bilih teh aya bengsinan. Golosor mitra Gamal Soeharto deui wae. Kosim teh asa abong dongengnya mitra Wios atuh Lis. Da ayaan bensin mah. Henteu atuh kanggo jagi-jagi we. Akang da peryogi rokok panginten naon. Atuh ditampi ye ku akangnya. Nya sok mangga. mitra atuh teu lila nya didinya teh pukul 8 leuwih leos deui pamitan di ka si Abah Lisa kamu malahan banyak kamu mah keur di darapur yang Dewi biasa sakola. Gancangna carita wanci tuluy nyerelek waktu gitu nya sapoena teh pas ka poean arek ini ke Jakarta. Nepungan deui poe Sabtu na teh malam Minggu. Ngobrol gitu nya uluk ieu pamitan ka si Abahna bahasan kamu Rokayah ka Neng Dewi oge katut puguh nih ka Neng Lisa malahan mah nyingkur heula kanu poek duka naon tah badami we kitu nya. Geus pukul 8 atuh mulang Kosim teh kanu motor bareng bang nguluk salam biasa. Gancangna carita isukna poe Minggu.
tang deui Kosim geus mawa rangsel, geus mawa pakaian di sapatu gagah make jaket kulit kitu nya. Pamitan arek ini ka Jakarta. Gerung-gerung motor geus nepi ka imah pamitan ka indung bapana puguhning gitu nya. Geus teu kudu di ieu dicatur gitu ari pamitan rek gawe gitu nyarita mah. Terus katen Mbah Hasan. Bah, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam jeung Sim sok ka dieu. Sa ieu Kosim ieu. Cenah rek ieu geus gumal gemol yo sagala rang mawa pakaian meureun. Rek mangkat ka Jakarta. Kuruduk atuh Lisa teh rada tuturubun. Amu kuruduk. Nang Dewi mah da sidik nanti sakola geus ini. Kumaha Jang Kosim? Rek angkat ayeuna mangkat ke Jakarta. Semuhun Ibu. Abdi ayeuna bade angkat. Oh heuh atuh cing hati-hati di jalan cing salamet. Oh nya Jang Kosim ya. Ku Abah didoakeun cing salamet cing leus loba nu mika welas mika asih di ditu. Yo atuh jang bakal heula di jalan golosor atuh mitra 200.000. Padahal kulisa ge geus dikeupelan kamari. Atuh geus kitu mah geus sasaduh geus ngobrol ngomong bebeja arek init gitu nya sasalaman suntangan Lisa mah malahan mangagabrug. Henteu teh kecup bibir henteu teh. Da zaman baheula meureunna nya lah patangkeup-tangkeup we jiga nu arek papisah. Brala tuh Yang Kosim cing salametnya ku Abah didoakeun sok da Lisa jeung Lisa geus nya. Mun akangnya cing salamet, jaga diri kade pangpang nama jaga hate akang kanggo abdi. Pok Neng Lisa. Anya kumu kowe atuh. Neng Lisa mah moal ieu sidik pipamajikanun atau matak akang init gawe teh hayang nyogemakeun lah kawinna. Pok si Kosim jiga nu heueuh mitra. Jrut atuh sewa motor di sana selah drung greng greng gitu nya motor GL Pro gitu tapi henteu dibobok knalpot mah da rek ka kota. Orsinilan. Atuh leos we teu katingali deui init Kosim teh mawa rangsel di helm di sapatu. Malahan mawa bekal anu cukup. Geus kitu manehna geus rada angang geus nepi lewat desa geus rek deukeut ka kota malahan mah ngalewatan showroom anu meunang meuli terus nyangan di showroom nu puguh mah mitra pek teh aya showroom hiji deui. Ieu lah nampian motor bekas ieu teu. Aya geus kasingko aya singko. Hanya aya saha? Itu ko aya nu rek ngajual motor. Ceuk pagawena teh. Motor naon dijualna? Itu tuh GL Pro tuh. Aya cik urang tingalian heula. Halus mulus euy motorna Hampurannya mitra. Kecapkeun dukdek gancangna carita eta motor dijual teu ngagejret teuing harga. Da mulus alus. Tungtung nama jeung helmna dibikeun jeung ieuna dijual we motor teh PPKB saung STNK saung creng we dibayar 5 juta motor teh waktu harita teh nya dibayar padahal beulian 7,5 juta waktu harita teh dibayar. Cukup aing
ngejat ke Jakarta lah. Bae di Jakarta mekal duit mah aing neangan kontrakan we heula sabulan 2 bulan mah bari jeung nyiar gawe. Aing moal ieu HP antep di imah teu dibawa. Teu kungsi lila nepi we ka terminal. Atuh celak naik jurusan Kampung Rambutan Jakarta. Teu kakocapkeun wah luak liuk ka Jakarta lah haola. Nepi we ka Jakarta mitra. Ka warung heula we. Ngiuhan jeung minum cikopi ngaroko gitu. Geus kitu nanyakeun ka tukang warung. Bu, kana mitranya bahasa Sunda we nya lah sanajan di Jakarta ge da ieu mah dongeng Sunda. Bu, ari palih dieu nu seueur kontrakan di mana? Kosan kontrakan? Oh, kontrakan. Tah di gang eta lebet we. Seueur di dinya mah. Aya wah seueur we. Komo kapalih ditu nama aya kontrakan. Kinten-kinten sabaraha ta Bu kon ngontrak di dieu? Aya anu sabulan teh, aya anu 100, aya anu 150, aya anu 70.000 ge aya. Nu 100 we jeung 150 ameh rada ieu. Tah 150 mah wah raos tah dinu haji. Dinu pahaji tadi dinya kadinya we naon ujang bade ngontrak. Bade nyewa nya kitu we abdi satacan padamelan ieu dimulai gitunya da masih keneh libur jeung bade ngamimitian sanes libur ngamimitian bade damel abi milarian heula kontrakan nya sok kadinya tah ieu atuh tah kadinya bener ka daerah dinya moal hese ceuk tukang warung mitra. Ieu bisa barahaeun kopi cai we jeung ieu cibotol jeung rokok sabungkus. Losor we duitnya ulangan kana boga warung leos we atuh. Nya meunang kontrakan teu lila. Nu 150 mah da jarang gitu nya kesebut mahal we gitu waktu harita. Wah geunah mun cai di jarona naon. Ngan eueuh can aya nanaon gitu. Atuh kosim teu talangke istilahna mah neangan tukang ojek. Di Jakarta wah da wanter kosim atuh. Di Lemur oge. Neangan meuli kasur. Meuli kasur meuli dispenser nu kieu itulah keperluan paling ieu. Geus we. Teu kungsi lila aya jarak saminggu 2 minggu eueuh ngabaran ka Lemur. Diteleponan teh ku Neng Lisa eueuh sidik HP-na teu dibawa. Nahanya Kang Kosim teh HP-na teu diangkat wae cik atuh abi arekateun si Ma Iti, Ma Titi. Bisi kumaha Onam? Mitra nyaritakeun Neng Lisa kateun heula rek kateun Ma Titi jauh ge anjog we kitu nya ganjangna carita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, sok kalebet Neng Lisa. Awios we di luar bah. Sanes abdi teh bade naroskeun Kang Kosim ari handphonena teh dicanak. Cike urang tinggal heula atuh di kamar da saya nu disada wae. Leos atuh si Abah Tatang teh. Bah Atang teh ka kamar Kosim pek teh heueuh we aya di luhureun kasur. Dicokot teh ku si Abah teh bawa kaluar. Itu geuningan Neng, ieu teh geuning HP teh ieu. Nahanya moal kitu hilapeun. Jiga nama hilapeun dataran nyekel mah
sok hilap. Mitra can boga sangkaan goreng Neng Lisa teh si Kosim. Atuh bade widi we abdi. Apunten Mitra. Abdi bade widi we atuh abahnya. Atuh moal meniti ka jero-jero acan Neng. Awios da eta bade naroskeun ieu. Canak we ku Neng HP teh keur naon di dieu ge da teu bisa Abah mah. Mohon atuh ku abdi dibantuin deui we HP mah. Mitra ulang deui atuh Neng Lisa teh jeung boga rasa tanda tanya dina jero hatena. Nah di Kang Kosimnya maknya poho HP kita dibawa geus rek 2 minggu paingan diteleponan di ieu. Ngangkat jeung malahan mah pareum di ayeuna meureun beak batre. Mitra atuh Neng Lisa teh rada hulang jentul waktu hari teh datang we ka imahna. Di mana Lis? Ceuk bahasan. Ti bumina Kang Kosim. Ku abi teh diteleponan HP teh nya no Lisa nu ku Kang Kosim. Ipek teh diangkat-angkat wae. Geus sababaraha minggu terus ku abi. Terus sababaraha kali terus sababaraha minggu. Teh ngadon pareum HP teh. Efek teh geuning teu dicanak ieu HP-na. Pohoin meureunan. Nya Panginten da nya teu terang atuh da abi ge. Okeun bae lah kerek ge 2 minggu meureunan cander gawena buat teuing keur geus gawe buat teuing. Keun we doakeun we cing salamet. Muhun atuh. Abah abdi ka kamar heula nya. Oh jig atuh, jig. Atuh Mitra, Pak Haji, ngaleos kaleuit rek ningali pare. Jeung ka tukang pipiri mah rek ningali balau. Nah nya Neng Lisa ngageretes deui na hatena. Jadi ngomong sorangan gitu nya mun ieu teh mah, tapi dina hate ngomong ieu. nah nya Kang Kosim meuni nya poho terus sakitu diwanti-wanti ditah mawa HP. Ayeuna geus 2 minggu maju ka 3 malahan mah. Kabar berita atuh nyuratan. Mitra Neng Lisa geus mulai tagiur hatena. Geus mulai teu geunah rasa. Boa-boa kitu palias teuing nya. Satu Mitra nya cageula orang tuna lamunan sawangana Neng Lisa. Ayeuna urang caritakeun deui Jang Kosim dari Jakarta. Geus 2 minggu teh Jang Kosim teh kabeneran daek udar ider da bekal cukup gitunya. Udar ider efek teh kabeneran. Di hiji toko aya ngabutuhkeun jelema waktu harita teh di toko emas malahan mah di Sinar Bahagia toko emasna teh. Kebeneran teu hararese henteu talalangke da butuh cenah karyawan lalaki ieu awewe wungkul. Jadi sahanteuna ari aya lalaki mah cenah naon teh tingkat kejahatan alah ayekeun teu hariwang teuing gitu si encina nitah ditarima we Kosim teh gawe wah geten alus nutupkeun toko boh naon kacapkeun rek sabulan leuwih. Geus meunang gawe hampir 2 minggu teh ka sabulan leuwih teh 2 minggu
luntang lantung di Jakarta teh geus menang gawe. Jadi katitih geus 2 minggu leuwih menang gawe na teh. Wah, berseka da atuh pakaian bawa wara reuteuh atuh menang Neng Lisa. Sapatu wah da moal nyangka aya ti kampung. Geus kitu teh mitra nya di toko emas we kitunya malahan mah jadi mun ieu teh mangaladangan gitu. Kapake gawena mah. Halus milikna mah. Ngan boga patekadana goreng gitu. Da ku nyeri hate mitra nanaon oge nya. Ku nyeri hate Kosim teh jadi dendam ka Neng Lisa teh da lain bogoh-bogoh teh jadi malik ngewa malahan mah da inget kanu omongan jeung Ciciduh jeung Jubras Jebris make jeung amit-amit kudu daek ka si Kosim ta eta nu matak peurih ka si Kosim teh. Mitra kocapkeun gawe geus rek 3 bulan gawe lain di gawe di dinya geus rek maju ka 3 bulan, 2 bulan, 2 bulan leuwih. Kocapkeun ayeuna urang caritakeun nu di lemur. Nu di lemur nyaeta eueuh deui Neng Lisa. Abah, tos 2 sasih langkung ieu teh Kang Kosim. Teu aya kabar, teu aya berita, kumaha nya? Rada bareueus kitunya. Oh keneh heula atuh besi can menang gawe atau kumaha. Ah da mah nya. Lamun ieu mah meureun buru-buru deui mulang. Da kanu motor ieu. Mitra Tinyang heuh teu apaleun motor dijual dipake ongkos jeung dipake bekal. Abi mah jadi teu geunah kieu bah, jadi teu raos kanu mana. Jadi teu ieu. Sabar atuh keun heulanan. Ah, abdi asa hareuneg ieu asa teu pararuguh. Abdi ka kamar heula Abah bade nenangkeun keemutan. Jig atuh jig. Leos atuh Neng Lisa teh ka kamar bluk. Bari muka bluk nangkuban dina kasur. Bari ngaguk-guk ceurik. Mikiran ka eueuh laratan pisan Kosim teh. Geus nanyakeun ka indungna mah hampir ngapoe gitu. Heuh da sidik teh nyaraheun indungna ge. Malahan mah karek ngadenge boga babaturan somad ngaranna da sidik sapopoe ti baheula ge jeung si Bopeng. Si nanyakeun ka si Bopeng, geus tanyakeun ka indungna da sidik teh nyahoan ka si Bopeng ge malahan mah teu bebeja si Kosim teh. Mitra atuh si Abah ngageroan ka si Ambu. Ambu, kadi sakedap. Ambu, aya picaritaeun ya Abah yeuh. Sakedap. Ya pamang nuju ngayekeun cai. Ngicikeun cai kan ieu nurikeun kana teko. Kuruduk atuh teu lila deui nya teu talangke. Aya naon Abahna? Lain sok kek diuk tadi dinya, diuk. Aya naon? Lain itu Lisa. Aduh, kumaha ieu. Kosim geus 2 bulan leuwih eueuh kabar eueuh berita ditatanyakeun ka sasaha eueuh nu nyaho. Ieu HP ngadon teu dibawa. Dibekalan HP teh mun atuh gawe heuh atuh nyuratan atuh kumaha gitu aya kabar lamun teu digawe atuh balik da kanu kendaraan sorangan. Ieu mah pengles pisan watir tuh Lisa tepungan gara. Cik atuh ku abdi urang tepungan ka Lisa urang beberah manahna cenah ameh henteu ieu teuing urang tanya bari jeung keun heula bari urang upahan da karek ge atuh buat teuing geus gawe buat teuing acan Kosim teh.
leos satu ambu rokayah teh ka kamar Lisa da molongo pantona. Lis, Lis, Lisa, Kah kumaha ambu? lain kunaon hidup make jeung ceurik. Abdi bingung. Bingung ku Kang Kosim teu aya kabar, teu aya berita, teu aya beja, teu aya carita ti sasaha eueuh nu apaleun. Malahan mah cenah ceuk si Matiti teh da teu boga babaturan nu ngaranna Somad. Da sidik pagabaturna mah nu puguh mah Kang Bopeng we. Oh kan bae keun heula ulah waka ieu atuh. Abdi jadi teu puguh rasa ieu teh mah. Ambu. Ieu Mitra kabujeng seep kabujeng waktosna kabujeng seep ieu teh keun enjing atuh urang teraskeun dina jejer cariyos cinta ditolak dukun bertindak bagian ka-18 enjing urang teraskeun dina bagian ka-20. Hapunten nu kasuhun, hapunten pisan samugia sadayana lah kitunya kalapatan simkuring seueur pisan bisi asa pabaliut atau kumaha hapunten. Tong hilap di like, di komen, di subscribe dina channel Sunda Bandung Kidul di sareng abdi Kang Gugun. Sakitu nu kahatur ti simkuring dongeng nu jejerna jajar cariyos cinta ditolak dukun bertindak bagian ka 18 cag heula urang tuna ayeuna enjing urang teraskeun deui. Sakitu ti simkuring nu kahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.